Heran saya mah di Indonesia teh cenah termasuk penghasil kelapa sawit terbesar oge di dunia, buka urutan kasabaraha hiji. Tapi anu aneh nama di urang teh bisa ngolahkeun sawit mentah jadi minyak curah anu bisa langsung dipakai ku masyarakat. Nah, itu biasa nama alasan di wae. Dikabuli cenah mesinna mahal. Herannya di urang mah lamun saya bagian ngahasilkeun sok dibikeun ka batur. Tah kalapa sawit oge mentahna teh di kaluar negrikeun diolah cenah ku Malaysia, ku Singapura, ku Australia. Tah geus jadi minyak, kurang dibeli deui. Pikiranana juga kumahanya pemerintah di urang. Piraku teu kabeli nah sabaraha triliun harga eta mesin pengolahan teh dijadikan alasan sawit urang teh bisa diolah, teh bisa dihasilkeun, langsung bisa dipakai, bisa dipasarkan ke masyarakat. Heran. Padahal di urang teh nu pala linter loba, para ilmuwan loba, anu sok loba ngomong wae berkuat-kuat loba, tinggal di dalam media sosialnya. Cek batur mah cenah urang teh disebut teh negeri Konoha. Tuh ka ieu sim kuring mah teu wani nyebut negeri Konoha teh, soalna can kaharti naon aya negeri Konoha. Nu jelas mah di urang mah pejabatna lolobana pencitraan wae. Saeutik-saeutik lamun aya musibah, harga diri disebut-sebut. Tapi ketika aya proyek besar, riweuh minta bantuan ke luar negeri, minjem duit ka ditu ka dieu. Alasan tidak punya modal, akhirnya perusahaan anak bangkrut, tinggal we hutang. Konoha.